Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu bade dugikeun ayeuna nyaeta kisah ka-44 tina kitab Nawadirul Qalyubi nya. Kitab Nawadir susunan Syekh Al-Qalyubi. Dikenalna Nawadirul Qalyubi. Kisahna yang ngeunaan anu ka-44 nya ngeunaan ada musafaid dunya li ahadin. Jadi henteu bersihna dunya pikeun saha oge. Jadi memang dina kisah ieu bakal ngajelaskeun bahwa dunya teh memang henteu bersihnya. Pasti aya kotorna, maka ke aya kewajiban zakat gitu kan. Ieu dihikayatkeun Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah teh anak gubernur atau anak presiden zaman aya namanya. Muawiyah kan Amirul Mukminin atau raja. Nah, Yazid teh putrana. Nah, kantos Yazid bin Muawiyah nyarios kieu nya ka sahabat-sahabatna. Nyarios kieu ka sahabat-sahabatna teh. Ka sobat-sobatna nyarios kieu. La yumkin ayyamur ala insanin. Teu mungkin urang nya saha wae jalma ngaliwat ka hiji jalma dina sapoe campleng nya. Jadi teu mungkin ngaliwat ka hiji jalma atau kena ka hiji jalma dina sapoe campleng tanpa aya anu matak susah, tanpa anu matak bingung. Pasti dina sapoe teh aya kasusah aya kabingung. Jadi moal mungkin jelema dina sapoe jeput eueuh kasusah. Nah, kuring cek eta Yazid erek ngajadikeun hiji poe anu dina eta poe teh nya mencek urang mah anu tah hiji poe anu dina poe eta teh kuring moal katingali gitu nya. Maksudna teh eueuh lah. Eueuh dina eta kasusah. Erek neangan hiji poe dina eta poe teh kuring teu ningali kasusah, teu ningali kabingung dina eta poe teh. Maka eta Yazid dia kan anak presidennya. Mun ayeuna mah nyiapkeun hiji pertemuan yang hiburan. Bukan mah jang poya-poya supaya kasusah itu nya dina poe eta teh. Rek hiburan mereka nama lah. Majlisan lillahwi wa takhaddafi minar rayahin. Pokona mah diundang di dinya teh jang hiburan eta tukang nyanyi, tukang ngahibur gitu nya. Biduan kabeh diundang. Ya, supaya ngahibur. Jadi si raja ya diundang gitu nya kabehanana ngundang gitu anu dipigawe ku raja teh. Pokona mah raja kan bisa naon wae ngalakukeun naon wae nya. Nah, Yazid teh gaduh mun cek urang mah gaduh istri. Gaduh istri, wah istrina geulis pisan, ya, pokona harayangeun lah, bintang film zaman ayeuna mah istrina teh, atau model, ya, model paling cantik gitu kan. Nah, namina teh Hananah, ya, Hananah. Eta Hananah teh dina sisi raraina gitunya geulis panggeulisna lah. Mun zaman ayeuna mah Miss Universe gitu nya. Atuh sorana oge alus nya.
juara nyanyi sa-negara gitu kan. Ahsanan nas wajhan wa ahsanuha sautan. Terus eta hananah teh disimpen di pengkereunana. Di pengkeureun saha tadi ya Yazidnya anak presiden dia, anak raja teh ya. Disimpan di pengkereunana, terus nganggo satir. Apa satir penutupnya? Ditutupan. Sedangkan anu saredih aya di payunanana, terus tiasa ninggal ka eta istri teh ya, nya anu sedih teh oge tiasa muncul urang tiasa non main tiasa ulin muncul urang nya jeung eta istri anu geulis tadi. Jadi kadang-kadang eta anu keur boga kabingung teh, nu keur boga kasusah teh hayang ngadenge sorana anu sorana ngeunaheun gitu nya. Apa nama suara emas gitu kan. Pokoknya bergilirnya anu sedih teh asup ka ruangan eta saya tadi hananah gitu nya. Hananah teh selirna lah. Istri raja tapi selirnya membaheula mah. Terus gitunya waktu ti isuk teh hiburan tepikeun ka waktu asar. Pokoknya mah hadir loba gitu nya, bergiliran hadir teh. Tadugika kusabab tadi mulai resep nya ka eta istri supaya tiasa nyanak eta jariyah teh eta istri teh nya, supaya bisa nyanak eta istri. Terus ngawitan tuangnya terus aya biji. Nah tadi kan karunyangannya, karunyangan tadi teh si raja teh capion tadi kan biduan nya nyanyi bergilir kan, setiap anu susah kita hiburan mau joget gitu kan nya, dihibur. Nah geus capeun atuh waktu asarnya tuh isuk geus waktu asar, ayeuna waktu istirahatnya. Akhirna rajana teh karunyangeun cika dieu heula cenah eta biduan teh, eta tukang nyanyi teh nya urang ngaso heula dahar heula lah nya. Nah mulai tua eta si biduan teh nya tadi anu namina hananah teh tuang orang mahnya tuang korma atau naon dalima, rumah nantinya dalima, perhatikan asup makanan menerang malah jagung atau naon melagnya tenggorokan melag atau kurma sikinanya melag dugi ke maut. Nah maut harita kene, maut harita kene, maka akhirnya malah menang kasusah anu banget tadi nah yang hiburan. Ayeuna istrina nu paling geulis kalaka mah mau. Da geus capek tuh makan sababana tadi ngahibur kitu nya. Tepikeun ke akhirna mah lain naon? Lain bahagia gitu kan. Kalaka berduka, kalaka beuki susah. Ya. Anu kasusahna banget pisan, berkabung lah
eta berkabung dugi ka 4 poe eta Yazid teh 4 poe berkabung. Tadi nama hayang naon? Hayang senang tapi kalah susah. Geus manehna milu susah 4 poe ka gegeringan eta si Yazid ge akhirna maot dina kaayaan maksiatnya maasihi. Nah wallahu alam. Jadi eta dunya henteu aya bersihna. Tetep aya kotorna. Ya. Jadi teu aya urang hirup di dunya kosong tina kasusah. Kosong tina kabingung. Jadi ulah hayang urang di dunya naon sebutna teh hayang lepas tina kasusah, hayang lepas tina eta mesti aya wae. Tah tadi siga Yazid budakna Muawiyah urang teh hirup teh cenah sapoe-poe teh aya we kasusah, aya we nu teh dipikeun hayangnya. Sok urang teh mimiti hudang teh pikeun ka sare deui, pasti aya kejadian nu teu dipiharep. Pasti aya perkara anu teu dipih ka hayang. Nah hati tajong teh nya. Pasti aya perkara anu teu dipih ka hayang dina sapoe teh. Moal leungit tah. Tujuan tadi Yazid urang nyieun sapoe mah anu dina poe eta henteu ningali perkara anu teu dipih ka resep. Anu dina poe eta teh kabehanana pinuh ku hiburan. Pinuh anu dipih ka hayang. Akhirna ngumpulkeun tamu setiap anu boga kasusah dihibur. Ternyata dugi ka waktu asar kalaka menang musibah lain kasenang kalaka tambah kabingung. Jadi orang tentang menghindar kehidupan ngaran di dunia pasti aya anu teu dipih ka resep. Kehidupan pasti aya anu teu dipih ka senang ku urang. Ya, ulah hayang hirup teh naon tadi ti mimiti hudang sare ka sare deui semuana sesuai rencana. Semuana pikaresepkeun urang unggul teh kan. Kadang-kadang orang hiji poe dicarekan ku indung. Kadang hiji poe urang nanti labuh gitu nya. Kadang leungit pulpen. Tadi dina sapopoe teh pasti henteu sakabehna senang. Pasti aya kasusah. Nah, matak tadi dina kisah ka-44 ya dina kitab Nawadir ngeunaan ada misofaid dunya li ahadin ya. Jadi teu aya di dunia ieu bersih tina kabingung. Sabab dunia teu aya jernihna 100% nya. Teu aya hayang jernih eueuh kasusah mangke di surga nya. Di surga pasti eueuh kasusah. Moal aya anu bingung, moal aya anu diudag-udag ku hutang moal. di sawarga mah nya. Nah, eta lah kisah ka tadi ka 44 nya.